Yo, tingali, surkai. Terus. Karena naon? Judulna Engang mah lagu Dewa eueuh. Aya. Nu kumaha mimitina? Isuk-isuk hudan. Lomari nanggeus buka, Brad. Kapalingan tah urang kudu lapor ka mana ieu, Brad? Urang bosen euy. Di mah daharna jeung oseng awi wae. Ya, Putri Malomah henteu abus karena Katumiri, karena Putri Katumiri henteu, Ceng. Hey dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Usaha aing kana naon deui nya mah euy. Harga kulit sapi ayeuna anjir keur murah. Harga kulit sapi heueuh. Aing bisa bangkar anjir harga jiga kieu mah. Kana naon usaha pindahnya mah euy. Ya berat cuk urang mending kene pindah. Ulah kana kulit sapi cuk urang. Kana naon eta? Mending kana kulit buaya, Brat. Anjir. Itu kira-kira anjir na kulit buaya cenah ieu. Ya, lamun misalkeun urang pindah kana kulit buaya, modal kulit sapi moal nepi kana kulit buaya mah pan mahal buaya mah. Atuh anger meureunna nomok-nomok keneh anjir. Ore didinya. Ya, Brad. Mahal so teh lamun meuli. Apa imang ngalah sorangan sa teh? Nying ngalah sorangan cenah. Boy bah. Pan ngalah bayawak ge anjir. Aing teh sieun. Komo ngalah buaya meureun. Ngadon modar kumaha? Ai dia mah. Ya, dengekeun kolot. Nya heueuh atuh lamun teu apal pengalaman jeung teknik mah, Bad. Hai, dinya teh kumaha sih? Ya, urang mah, Brad, geus pengalaman, geus loba ngahakan uyah, Brad. Tenang, ulah sieun. Tuturkeun urang lah pokona berinya mah. Bakal sieun pisan nya mah. Arane. Sok kumaha cing ala buaya anjir. Ya, Brad. Biasana, Brad, buaya mah lamun tengah poe teh sok ka darat, Brad. Nah, terus? Tah cara langap, Brad, buaya mah. Ah, tidinya, Brad, saatna beraksi urang, Brad. Terus? Sampeurkeun ku urang. Kuduaan ngeteyep, Brad. Buaya nu keur calangap. Heeh. Sia mah rek marabkeun aing meureun. Nah, marabkeun apaan hees? Calangapna buaya mah, Brad, bari hees teh. Ulah asa-asa, Brad, keur calangap. Yo, tingali, surkai. Terus. Karena naon? Karena sungut atuh teh keur calangap teh. Abuskeun ka jero leugeun sakieu. Kajerokeun. Terus? Nepi kana buntut tah sing benang. Sing cero sakitu. Ulah asa-asa, Brad. Dipedo sakalikeun. Ieu cekelan tah. Sungut tah. Plus. Dijamin tah. Imet kabeh kulitna tah. Ngagunu kabeh danap. Daging teh ka mana, Brad? Di bejaan teh. Nya ada anjing kaos kaki buaya teh teh. Parah anjir. Ya, ramah lingkungan disebutna kitu teh, Brad. Ramah lingkungan cenah. Heuh, ramah lingkungan, Brad. Ya, ieu teh buaya teh engke teh nya anu geus coplok kulitna eta tah awakna teh engke teh bakalan bijil deui kulit 2 bulan ka hareup mah. Jadi urang mah moal kakurangan, Brad, ku kulit buaya mah. Banget sia hurung anjir. Parah aja ya aki-aki ieu. Ya. Si teh resep-resep teuing anjir ngarujak gadung teh si teh. Masih keneh ieu buru gadung aki-aki anjir. Parah anjir. Cik request geura bibi. Kues naon? Eta lagu Dewa anu judulna Engang geuning. Gaya nama euy teh. Dewa ge aing requestna. Tapi lagu Engang mah asana eueuh bi. Judulna Engang mah lagu Dewa eueuh. Aya. Nu kumaha mimitina? Anu aku ingin gitu. Oh, eta. Sok gas, bisa eta mah tuh, tapi da judulna selain Engang euy. Sok lah. Tu wa ga pat. Aku ingin terbang tinggi seperti Engang.
Elang. Elang bi di mana engangna eta? Engang kebugenan. Astagfirullahaladzim. Teu ngeunaheun bi diengangkeun mah bi elang. Tuh tanyakeun tuh kanu lalajo sok engang. Elangnya. Engang. Heueuh lah, ngobi bi merek doang teh bi aing ieu. Hah bisa wae ieu anjir. Kulum takokak ya. Gasok deui. Tu wa ga pat. Aku ingin terbang tinggi seperti engang, melewati siang malam, menembus awan. Di tanganku kau peluk, ku salah. Brad, abang cek paribasa anjir. Hari apes mah urang kalender. Poe ayeuna urang apes, ya Allah ting. Pas kunaon di? Kapalingan Brad urang. Kepalingan. Di mana? Di imah. Kabobolan anjir tah. Bobo malingnya euy. Pan. Kumaha carita nah eta? Yo Brad, masalahna lain duit saeutik anjir nu kapalinganana 10 juta tah. Di mana dinya boga duit 10 jutanya nih asa teu percaya aing si Kosim boga duit 10 jutanya. Yo Brad, pan peuting teh nya urang teh dibere duit ku Pak Eri anjir. Ku Pak Eri. Asli. Oh percaya sih Pak Eri mah da beunghar. Bisa mere duit kitu anjir tumben. Iya. Jaga manehnana nu mau. Brad, pan peuting teh urang keur sare nya. Ijig-ijig Pak Eri datang na impian mere duit 10 juta. Aing bungahna anjir ditunda ku urang teh na lomari. Isuk-isuk hudang lomari nanggeus buka Brad. Kapalingan tah urang kudu lapor ka mana ieu Brad? Cek aing mah kudu lapor ka ieu naon teh lapor ka naon atuh anjing ieu meni hese ngomong meni lihat ke lapor ka naon nya euy. Cing tulungan euy lapor ka naon nya? Ka UGD cek aing mah. Ka UGD rumah sakit jiwa cek aing mah. Otak si laing mah anjing nu kaleungitan mah nya guys. Si Kosim mah. Please kos. Pan ngimpi sih teh. Ya, di mana-mana ge anu ngimpi mah anjir nu ngaranna dibere duit dina impian ge moal aya sih teh. Moal aya. Lamun ngimpi modal dijamin cabak tah anjir. Jamin aya. Parah aya Kosim ieu. Di mah aya deungeun naon deh. Urang bosen euy. Di mah daharna jeung oseng awi wae. Aya tumor di dapur na gelang ieu sanguna dinya aya ngabanding. Jeung naon bi deungeun abi? Jeung oseng paku mah dipeuteyan enak sia. Muah. Di mah dahar jeung awi. Di bibi jeung paku. Tung ke urang modalna bijil pager meureun bi. Nya bae mah ami teh kosinyieun sote. Heueuh nya bi. Heueuh. Brad, nya dia tamun aya katumbiri Brad. Sok aya 7 putri nu marandi Brad. Oh, cek carita zaman baheula mah kitu. Ngan meureun eta kari genepnya Brad. Moal milu kabeh Brad. Nah bisa kitu anjir. Pan 7 caritana oge. Meureun putri malu nama moal milu Brad. Anjing saroceng ieu. Ya putri malu mah henteu abus karena katumiri, karena putri katumiri henteu ceng. Ya putri malu mah eta asupna karena sabangsaning jukut riweut. Ya teu. Geus ngariweut deui wae ya otakna si Aceng anjing. Parah. Please ceng. Tong ngariweut wae atuh si teh.